Kiai asal geus ka Golkar bae coba dengekeun ge pidatona. Ujung-ujungna mah ngajak na kadinya deui kadinya. Lain ngajak ka Allah lain. Mimitina mah hebat eta meyakinkan teh ujung-ujungna lah deui ka mana deui atuh urang hirup. Geus banding berteduh di pohon beringin. Aduh mantep cak eta. Kumaha inget beringin sok inget eta teh. Sok inget anu di itu Abu Nawas. Abu Nawas ngalamun dari tangkal caringin ge. Ngalamun nyana. Tangkal caringin sakieu gedena ai buahna leutik macak. Ai waluh nu sakitu leutik tangkalna boleh amat buahna cek geuna teh. Teu adil Gusti Allah. Tah aya bede ngalamun. Eta sok aya ngalamun kitu tah. Masya Allah ngalamun eta Abu Nawas. Teu adil Gusti Allah. Lamun bener Gusti Allah adil. Tangkal lu gede, buahna gede. Tangkal leutik deh. Karak adil. Teu kebel aya duragan. Buah caringin pas ka hulunya potok. Di deuleu tangkal buah hadena leutik. Lamun dikira-kirakeun segede waluh pae aing jagena. Maha adil Allah tuh. Jujur Allah adil jasa beuh horenganan ieu teh lain sambarangan tangkal caringin teh jang nyiuhan berarti. Lamun buahna gede jelema moal ngariuhan di tangkal caringin. Buktina aing nyiuhan sakedeung aya buahna raga kahulu aing. Maha adil Gusti Allah. Ulah digedekeun Gusti. Cikeneh mah nya nyarekan ka Gusti Allah. Adil, tangkal gede aya buah leutik. Lamun endek adil kuduna bade deui. Barangnya anak tarajang itu Maha adil Allah. Nah mana nu bener tah sih? Da Abu Nawas. Ya Allah.